Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murang kalih ibu. Tepang deui dinten ieu sareng Bu Ani. Kumaha daramang? Mugia urang sadaya damak teras diparinan sehat walafiat ku Gusti Allah. Amin. Dinten ieu urang bade diajar ngalajengkeun ngeunaan pangajaran 2 eta pangaresep. Urang bade diajar ngabedakeun huruf E sareng E. Teras urang oge bade diajar maca. Mangga urang kali regepkeun sing sae supados ide paham kana materi dinten ieu. Nah, barudak hayu orang mulai diajar bahasa Sunda pangajaran 2 nyaeta ngeunaan pangaresep bagian 2. Diajar maca. Nah, tingali ieu aya gambar. Ieu aya gambar eros. Eros, lamun dirucat jadi ros. Nah, ros ieu diwangun ku sababaraha huruf nyaeta E, R, O sareng S. Lamun dihijikeun jadi eros. Ieu eros. Teras aya gambar. Nah, ieu meri. 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 Meri lamun dirucat jadi meri. Meri diwangun ku sababaraha huruf nyaeta huruf M, E, R sareng I. Lamun dihijikeun jadi meri. Ieu meri. Meri teh nyaeta bebeknya. Teras lamun eros dina bahasa Indonesia nyaeta mawar. Hayu surang lajengkeun aya gambar endog. Nah, ieu endog. Lamun dirucat jadi endog. Endog diwangun ku sababaraha huruf nyaeta E, N, D, O sareng G. Lamun dihijikeun jadi endog. Nah, endog teh dina bahasa Indonesia nyaeta telur. Salajengna aya gambar ieu sugu. Lamun dirucat jadi sugu. Nah, sugu teh diwangun ku huruf S, U, G sareng U. Lamun dihijikeun jadi sugu. Ieu sugu. Nah, anak-anak, sugu itu adalah alat untuk menyerut kayu. Dilanjutkan, ada gambar labu siam. Dalam bahasa Sunda, ieu waluh. Lamun dirucat jadi waluh. Waluh diwangun ku huruf W, A, L, U, H. Waluh. Ieu waluh. Waluh itu dalam bahasa Indonesianya labu siam ya, anak-anak. Selanjutnya, nah gambar apa ini? Ieu sawo. Lamun dirucat jadi sawo. Sawo teh diwangun ku huruf S, A, W sareng O. Sawo. Ieu sawo. Anak-anak, apakah pernah memakan buah sawo? Sawo ini rasanya manis. Dia berwarna coklat. Kita lanjutkan ngabedakeun E jeung E. Nah,
Dina bahasa Sunda huruf vokal nyaeta aya 7. A, I, U, E, O, E, jeung E. Ya, beda nih. E jeung E. Nah, kita lihat. Prak diajar maca saluyu jeung pituduh ibu guru. Silakan dibaca dengan bantuan petunjuk ibu guru. Yang pertama huruf E. Kata-kata yang mengandung huruf E itu bere. Lamun dirucat jadi bere. Bere diwangun ku sababaraha huruf nyaeta B, E, R, E. Bere. Bere ini artinya dalam bahasa Indonesia yaitu memberi, ya. Kemudian ada kata seep. Lamun dirucat seep. Seep teh diwangun ku huruf S, E sareng P. Seep. Anak-anak, seep itu dalam bahasa Indonesia artinya habis. Kemudian ada kata eleh. Lamun dirucat jadi eleh. Eleh diwangun ku huruf E, L, E sareng H. Dihijikeun jadi eleh. Eleh ini dalam bahasa Indonesia artinya kalah ya anak-anak. Sampai sini paham ya? Ini ada beberapa kata yang mengandung huruf vokal E. Teras nyaeta huruf E. Aya kecap tegep. Nah, lamun dirucat jadi tegep. Tegep diwangun ku huruf T, E, G, E, P. Dihijikeun jadi tegep. Nah, tegep teh dina bahasa Indonesia artina tegap. Kemudian kecap resep. Resep lamun dirucat jadi resep. Resep diwangun ku huruf R, E, S, E, P. Dihijikeun jadi resep. Nah, resep itu artinya adalah suka atau senang, ya. Teras kecap salajengna nyaeta aya bekel. Nah, lamun dirucat bekel teh jadi bekel. Bekel diwangun ku sababaraha huruf nyaeta aya B, E, K, E, L. Dihijikeun jadi bekel. Bekel itu artinya adalah bekal, ya. Salajengna nyaeta kecap anu diwangun ku huruf vokal E jeung E. Aya kecap gede. Nah, gede lamun dirucat jadi gede. Gede diwangun ku huruf G, E, D sareng E. Dihijikeun jadi gede. Dina bahasa Indonesia artina besar. Gede ini dalam bahasa Indonesia artinya besar ya anak-anak. Salajengna nyaeta kecap beye. Nah, beye lamun dirucat jadi beye. Beye diwangun ku sababaraha huruf nyaeta B, E, Y sareng E. Dihijikeun jadi beye. Dina bahasa Indonesia beye teh artina lembek atau lunak. Teras aya kecap demes. Demes lamun dirucat jadi demes. Demes diwangun ku huruf D, E, M, E, S. Dihijikeun jadi demes. Demes itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah
pesek ya. Sampai sini paham ya anak-anak? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Prak baca lalaunan. Nah, hayu urang barudak sasarengan maca kalimah di handap ieu. Riko resep miara hayam. Lamun dirucat kalimahna jadi Riko resep miara hayam. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu Riko senang memelihara ayam. Kemudian yang kedua, nah aya gambar keur maca buku. Maca buku karesep Rudi. Lamun dirucat kalimahna jadi maca buku karesep Rudi. Nepi dia mugia barudak pahamnya. Nah, barudak urang tos diajar ngeunaan materi dinten ieu. Nyaeta ngeunaan ngabedakeun e sareng e, terus urang tos diajar maca. Nah, mugia materi ieu tiasa ngabantos hidup diajar di bumi. Hatur nuhun murangkalih ibu dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.